Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Muhammad Karten Saka Nusantara tim IPA 3. Abdi bade wawancara pun biang abdi ngeunaan COVID-19. Naon padamelan bunda teh? Padamelan abdi guru di SDN Cinunuk. Naon dampak COVID kanu pembelajaran siswa? Dampakna menghambat tadina tiasa tatap muka, ayeuna pembelajaran teu tiasa tatap muka. Kumaha cara belajar siswa SD salami COVID ieu? Pembelajaran aya 2 metode, nyaeta metode luring dan daring. Upami daring online biasa video pembelajaran dan tugas-tugas cara online, upami luring berkelompok. Naon wae protokol kesehatan teh? Protokol kesehatan teh nganggo masker, ngajaga jarak, sareng ngumbah panangan. Naon harapan ka payuna? Mudah-mudahan COVID sing enggal teu aya, kaayaan tiasa normal sapertos ti payun deui. Amin. Cekap sakitu wawancara abdi. Hapunten upami aya kalepatan, hatur nuhun sateacana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.